atuh pantuna Ci. Manuk ciung, manuk piit, kabehna aya di sawah. Hayu urang ngariung tong palelit, ameh rezekina henteu susah. Masih sasarengan dina acara SGP lagu ti Kang Dul Sumbang nyata talaga remistos ngabuka acara urangnya sumangga diantos di telepon 8 salapan opat hiji 2 urang angkat heula nya Cih nya Kang sok diangkat atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geter radio Sam'an Birojong Ku PDO Cespler Wilujeng siang Wilujeng siang Aki Dahlan Wilujeng siang Bi Ici Wilujeng siang kumaha kabar? Kumaha watasna Bi Ici damang Alhamdulillah abi teh nemet tuang teh makan siang. Pisan. Atos tuang Bi Ici. Atos abi teh atos tuang eta teh. Tas ngopi encan. Ngopi teh acan ngopi eta teh acan ngadamel. Ngopi. Hoyong di jalan per kopi. Sok atuh pangadamelkeun kopi eta teh. Iya, nuju ngopi ya di kandang. Nuju ngopi di kandang eta. Kade di kandang masuk diregot ku sapi. Dapan apa di jauh. Oh, ti kajauhan sugan teh bareng jeung sapi. Deket-deket jeung sapinya. Ieu nyeunkeun lagu lah. Lagu naon Aki Dahlan? Lagu nama hayang nama lagu riweuh bae. Riweuh, alah riweuhnya. Aduh riweuh. Riweuh kusaha eta teh meni riweuh. Teuing eta Bi Ici. Oh, kitunya riweuh ku Ici atuh. Aya riweuh. Oh, kitunya. Ieu munggaran nya Munggaran. Aduh, 2 meureun nya. 2, nu penting make mun aya pantunan pasian 2. Nya. Keun mun aya pantun di pasian 2. Curug Cinulang. Curug Cinulang nu kadua. Nah, sok. Dikintun-kintun. Pantun heula nya. Oh, pantun heula nya sok. Pantun heula. Nya pantun heula nya. Mangga sok. Apa gunanya berkain batik? Ya, kalau tidak dengan bajunya Bi Ici. Oh, gitu. Ya, apa gunanya beristri cantik? Alah. Kalau tidak baik hatinya. Tah mah sanes pisan. Aya nu Sundanan teh pantun atuh Sunda atuh mun aya. Sundana. Nya. Can aya. Oh nya sok atuh laguna dikitun-kitun kangge kasaha. Aya deui. Oh aya deui hiji sok atuh. Naon eta teh? Naon tah naik perahu jangan ke tengah. Bi Ici. Nuhun. Ke tengah patah galanya. Kalau mau Bi Ici jangan setengah-setengah. Aduh gitunya. Iya, setengah apa gunanya? Oh gitu. Kabir jawab heula nya. Nya. Jawab heula. Hayu urang jalan jeung pelestiran. Nya. Cenah bejana tempatna loba kuda. Gitu nya. Eta Ki Dahlan keur mikiran kumaha carana ngadeuketan randa. Bisaan euy. Atuh Ki Dahlan keur mikiran ngadeuketan randa eta teh. Abis kieu. Oh gitu. Pelan-pelan. Rambut panjang cemara panjang. Muhun. Dipentangna ke Pulau Jawa. Sumuhun. Ya, sampai kapan tidur diranjang? Satu bantal, 2 kepala. Itu 2 kepala teh. Kepala Ayang sesarean 2 Bi Ici. Oh gitu. Alah. Mending gitu. Sok dikitun-kintun laguna. Gini kian sok. Ditutupan kuda jati. Nini. Teu bisa hudang. Naon eta teh katinihan ku? Aki-aki.
Eta mah nulus tunjung aki-akina tuh. Itu, tunjung sama aki-aki. Aki-aki nulus tunjung eta mah nindihan. Itu ulah ngaduan pikiran anu negatif itu. Abi mah positif we, positif. Iya, lain jorok eta mah. Nya bener. Sok dikintundkeun ayeuna. Ini kintunya Laguna mohon kaseng ka saha? aya iya anu gaduhan tonggeret Mohon ngaduan tonggeret saha da teh ngaduan tonggeret teh? eta anu di gieu sadana. Oh gitu. Iya cerewet. Cerewet. Oh di eta teh ngaduan tonggeretnya di kampung Cerewet. Cerewet itu sadana. Cerewet. Tong cerewet. Terus. Aya ama Nempi Balian Raja Wali sama Yati Mohon. terus Mama Wasi terus ayo lihat Bu Eti Rustam, Ya. Bu Juremi, Bu Parman, terus Bu Parman, terus ayah saya Bu Poni, Mohon. Bu Pak Jamhari, jarang Mama Wulana, ayah AAUU, AAU tahnya. AAUU, mangga naik AAUU, Mangga naik tuh. anu di Curug, Di Curug eta teh nya. Mohon. AAUU, terus Pak Januri, terus saya sadeta Pak Asep, Terus. saya Mbak Susi, puntennya anu canes teman dikumkeun bae nya. Mohon. Geus sadayana. Mohon. Mugi-mugi Abang bantu nuhun Bang Mangga. Dedi. Sami-sami. Mangga sami-sami. BIC. Sami-sami. Nah, iya mah sekedar umur BIC. Mohon hiburan atuh hiburan mah. Hiburan. Kedah hiburan orang Sunda mah tuh. Kang Dedi hiburan. Sumohon, entong di ieu nya, tong di nanti negatif mikirna Nah, tong mikir gitu. negatif. Udah seueur Iya, hiburan. bila ada lagi bila ada jarumku patah, jangan disimpan di dalam peti. Nuhun teras. Bila ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Cakep. Mangga atuh. Mohon atuh. Terus bahasa Jawanya ada Sok lagi. bahasa Jawa kumaha? Nah, aya deui Kumaha? ketupat nyempung ding santen. Iya. Menawi lepat kula nyuwun Pangapunten. Nggih, tugeng siang, tugeng laras. Nggih. Bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tama, aki dalan mah meni pikaresepeun teh pantuna bahasa Indonesia kabeh, aya bahasa Jawa oge. Aya eta pantun eta nya, aki-aki neurus tunjung nindihan eta teh ci. Nya teh nindihan naon atuh? Nindihan awi sigana mah. Nindihan awi ditindihan ku aki-aki. Heeh, awi ditindihan ku aki-aki atuh. Aki-aki teh baret atuh. Lain eta teh malah nyari awak. Sok di atas deui di 8 genep hiji, 8 opat hijinya 8 genep hiji 8 opat hiji 2. Sumangga anu bade request lagu tadi parantos telepon Aki Dahlan hoyong diputerkeun laguna teh riweuh dukal riweuh ku saha sigana mah riweuh pabeliet ku sapi eta mah ci nya riweuh ku sapi. Sapi jeung embe nya cinya sapi jeung embe nah beut sapi teh bogoheun ka embe. Aya aku gitu sigana mah kitu Kang eta diajarkeun ku Aki Dahlan. Eta mah nurus tunjung atuh sapina bogoh ka embe teuing atuh Kang cenah ai embe mah leutik cenah resep anu leutik. Resep kanu leutiknya. Oh cenah anu leutik mah gampang rada sempit. Naon da sempit teh Ci? Eta kanangna. Oh gitu. Nya deui kitu mah Ci. Sok diantos mangga atuh napi ku abdi diputerkeun 2 lagu
dua lagu anu disunkeun ku Aki Dahlan dia teh. Kangkeun kentosan sakedap deui. Tadi teh ku Kang Dedi dibales eta teh ku Ici teh nyaci nya tadi teh ku abdi teh dibales eta teh hayu urang jalan jeung pelesiran cenah bejana tempatna loba kuda. Aduh eta Aki Dahlan keur mikiran eta teh kumaha carana ngadeuketan Randa. Randa di mana, Ci? Aduh, katuh si Gerah Aki Dahlan mah aya Randa di deketan, aya Randa di deketan. Keun we Ci ame nanti ame seneng. Nya ame seneng eta teh bahagia. Kanggo kawan sedayana nya ieu mangan hiburannya tong dilebetkeun kana manahnya. Ieu mangan hiburan Kang Dedi sareng Neng Ici sareng wargi-wargi anu sanesna anu hoyong hiburan mangga sok gabung hiburan di AM Genep 30 Stereo Radio Samhan Jakarta anu dipancarluaskeun ti Jalan 2 Genep nomor 143 Raden Inten Durensawit Jakarta Timur. Acara teh nyaeta SGP situs Gupai Pasunan nu dirojong ku PDO memang cespleng. Tah Kang ayeuna mah urang ieu lah urang bere pantun hiji deui urang puterkeun laguna ieu teh Kang. Puterkeun laguna nya sugan we bisa diputerkeun eta laguna teh. Aya laguna teh ti we lah ti Bungsu Bandung. Di Bungsu Bandung riweuh atanapi ti sahanya keula urang pilarian heula teh nu rada riweuh teh nu mana. Kabeh ge riweuh Ci, nya kabeh ge riweuh da, tapi kan aya nu rada riweuh. nya nu riweuh teh nu mana teh sugan we teu rariweuh anu ngadangukeun mah. Moal anu ngadangukeun mah malah riweuh. Ici we hungkul anu riweuh mah. Nya abi hungkul anu riweuh mah. Ti eta we cita ti ti Pani mana ya tapi itu ti Rita itu tuh Rita Tila versi Bajidor nya tah ieu ti Rita Tila we nya tapi satacana urang dangukeun heula pantunna sok atuh pantunna Ci. Manuk ciung, manuk piit, kabehna aya di sawah. Hayu urang ngariung tong palelit, ameh rezekina henteu susah. Bener.